Sampurasun pamirsa nu dipiasih ku Pangeran, pribados ngaraos bagja tiasa nepangan para wargi sadayana dina acara Paning Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB nyaeta YKB Bahasa Sunda. Pamugi urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Pamirsa, Paning Ismanah ieu dicatut tina panglenyepan wasiat. Mangga sate ajana urang ngaguar acara ieu urang ngadeheus ka Pangeran. Rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan nun Pangeran, abdi tiasa nepangan deui tepung lawung sareng para wargi sadayana sok sanaos ti katebihan namung ku jalaran Gusti abdi tiasa ngamanah tiasa ngabewarakeun naon anu hoyong ku anjeun dipasihkeun ka abdi-abdi sadayana. Kukituna nun Pangeran pasihan roh anu suci supanten abdi ngertos naon anu dipika hoyong ku Pangeran. Atur nuhun Pangeran. Amin. Pamirsa panglenyepan dina danget ieu cicirna nyaeta kalintang bingahna aya di bait suci. Dicandak tina Jabur 84 ayatna anu kahiji dugi ka anu katujuh, namung anu janten ayat luluguna dicandak tina Jabur 84 ayatna anu kadua anu kieu unggalna. Abdi kalintang nyaahna ka bait Gusti nun Pangeran Allah nu Maha Kawasa. Pamirsa, bait Gusti teh nya bumi Gusti kumanten. Urang sadayana teh putra-putra Gusti. Bukituna tangtos urang upami aya di lebet Gusti teh, di bait Gusti teh henteu karagok, henteu na tamu di bumina. Malah memang sakedahna urang aya betah di lebet bumi Gusti eta. Pamimpin biduan dina Jabur 84 ieu ngagambarkeun yen padumukan Gusti teh hiji tempat anu pikabitaheun sareng pikaresepeun anu taya bandinganana. Cacakan manuk gareja nyarieun sayang, kapinis baroga enggon caricing, maliara anakna teh caket altar-altar Gusti. Hartosna yen jalma nu teu daya teu upaya teu dihargaan ku masyarakat namung tetep ditampi di gedong Gusti. Di tempat eta jalma-jalma ngamulyakeun Pangeran. Pangidung kalintang hoyong cicing di bumina, di bumi Gusti saking tempat eta teh kacida pikabetaheunana. Upami tempat eta kacida pikabetaheunana, pikaresepeunana, pasti urang bakal sering sumping kalayan Sukabunga ka tempat eta. Teu diengkekeun deui, teu kaleked, pasti langsung ngajuk-juk ka eta tempat. Pamitos aya di eta tempat, urang teh teu hoyong enggal-enggal hoyong uih. Margi naon? Ngaraos betah. Di tempat eta urang tepang sareng dulur-dulur anu saiman. Urang maruji Gusti. Di tempat eta teh urang teu na tamu. Di layanan, namun urang oge sami-sami silih ngalayanan kanu sanesna. Salaku putra-putra Gusti urang kedah soson-soson ngalayanan supados naon ngajantenkeun bumi Gusti tempat pikabetaheun kanggo sadayana. Jalaran eta sing saha nu aya di lebetna ngaraos ditampi dihargaan janten Sukabunga. Nami Gusti dimuliakeun ngalangkungan puji-pujian. Mangga urang ngadeheus ka Pangeran. Kacida endahna, kacida Sukabungahna aya di lebet bait Gusti. Hatur nuhun
Gusti anu ngangken abdi-abdi sadayana janten palaputrana. Mugia abdi-abdi sadayana teu diusir di bumi Gusti, namung abdi tetep aya di bumi Gusti eta. Pasihan kakiatan ka abdi-abdi sadayana supanten tiasa silih rojong, silih mikanyaa, sami-sami ngamuliakeun Gusti dina kahirupan abdi sadidinten. Hatur nuhun Pangeran, paneda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus anu janten juru salamet abdi sadayana. Haleluya, amin. Mung sakitu pamiarsa panglenyepan dina danget ieu, pamugi janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap di like, subscribe, sareng di komen. Margi ngalangkungan eta pamiarsa ngiring ilubiung nyebarkeun karita kabungahan kanggo nu sanesna. Hatur nuhun Pangeran, hatur nuhun Gusti, hatur nuhun oge para wargi sadayana. Cag.